Iya ya sababaraha hiji khotbah-khotbah anu ku abdi pernah didangukeun tentang pasangan hirup. Yuk urang tingali. Jadi upami orang ngobrolin soal pasangan hirup, kadang-kadang sok ribet. Ulah jeung anu teu saiman, ulah itu, ulah ieu. Sabenerna mah teu nanaon lah urang bobogohan jeung jami anu teu saiman. Nu penting, urang bisa narik manehna ka urang. Jadi kan putar-putar Gusti teh bisa nambahan, orang-orang Kristen teh bisa nambahan. Jadi intina mah sabenerna mah nya teu nanaon lah bobogohan sareng anu teu saiman. Asal manehna ngilu ka urang. Nah, budak ngera, bobogohan teh nu penting mah kudu jeung nu saiman. Eta nu paling penting mah saiman. Bobogohan teh meskipun saiman, cantang tuh eta ti Gusti. Jadi selain saiman, kudu bener eta teh ti Gusti dong tapna. Milarian pasangan hirup teh kudu anu leres-leres ti Gusti. Tapi teu cekap ti eta. Waktosna oge kedah waktosna Gusti. Nah, dulur-dulur sadaya, satuju sareng khotbah anu mana? Cobi komen di handap sarta naon alesanana. Atur nuhun. Guys.